أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Eta sapira ieu menangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masya Allah, malah mah aya embung di jero hate teh. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawadhu rafa'ahullah. Lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta tah micenan hubna tah, micenan hubur riasa. Ketika urang hubur dunia laleupasan bae. Dunia laleupasan bae, ngariung maksudna dunia ceramah, maksudna dunia silaturahmi, maksudna dunia bergaul, maksudna dunia leupas. Tengah wujud. Tapi ketika dikallahkan aing mah ka Allah bae, silaturahmi karena Allah, ceramah karena Allah, ngariung karena Allah, kukumpulan karena Allah, dunianya remparkeun. Kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung, dunia teh nyamperkeun, kurang dihayang-hayang, dunia mah leupas. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadharu zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allahu a'lamu bimuradih. Wa dharulan pada ninggal sira kabeh utruku tegese pada ninggal sira kabeh zahiral ismi ingkang zahir saking dosa atawa ing dosa kang zahir wa batina ulan kang batine ismi alaniyatahu wasirrah tegese ngedenge ismi lan samare ismi wal ismu lan utawi dosa kila iku den ucapakeun apa azina yaiku zina wa kila lan den ucapakeun apa kulo maksiatine iku saban-saban maksiat innal ladzina ing satuhune wong akeh yaksibuna kang pada ngawasaya ladina kabeh al isma ing dosa sayujzauna iku besok bakal den bales ya ladina kabeh bil akhirati ing dalam akhirat bibakanu kalawan sebab barang kang ya ladina kabeh yaqtarifuna iku migawe ya ladina kabeh yaktasibuna tegese ngawasaya ladina kabeh. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wallahu a'lamu bimaradi wa la taqulu lana jamarangan sira kabeh mimma saking barang lam yuzkar kang ora den tutur ismullah paranallahu alaihi ngatasé ma bi anma takalawan yang tamati amaul wa tawaden sumlaya ma'ala isbi ghairi ing atas aran lian Allah wa illamna asluk hadza takhsis dan lamun
warana ngambah ingsun sadaing iki taksis pamadzhabahul muslim walam yusami fihi amdan wa nisyanan bahwa alalun baga utai barangkang yang melewing mazhab kang muslim lan ora nyebut ya muslim biing dalam malem ma wa nisyanan lan lalali bahwa maka utai yang mahalalun iku kang halal kalau Ibnu Abbas ngucapin kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa alaihi asy-Syafi'i ulan iku tetep ingat kaul Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa innahu alaysatuhunna ya uku ail ulaminu tegese mangan saking ma lapiskun iku yakti pasako khurujuna mayahilu yaiku metu saking barang kang halal yang wa inna syayatina lan satuhune pirang-pirang setan layuhuna iku yakti ngagoda aywaswisuna tegese ngagoda ya syayatin ila auliyai maring pirang-pirang kang dan demeni dening syayatin al-kufar tegese pirang-pirang kafir liujadilukum darapun entah maduan ya aulia kuming sira kabeh pitahlilil maitati ing dalem ngahalalkeun babatang wa in ata'tumuhum lamun manuti sira kabehum ing aulia atawa ing kufar fihi ing dalem tahlilil maitat innakum ing satuhune sira kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh la musyrikun iku yakti kang musyrik kabeh saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna zina mabok ngabunuh eta nu geus kitu ngaranna kabair aya deui dosa teh dosa sogoir neule awewe noel awewe eta mah sogoir tanu kos kitu geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir wari instruksi ti Gusti Allah hade kudu dipatuhi ku urang kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan aman urang tina bebendu Allah subhanahu wa ta'ala cik Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin dosa zahir tayane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kadua dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditarif punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh
turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu, coba Tauratna tahrif apa henteu. Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah keneh. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik nya mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta, kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nih kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal. Zina teh di zaman jahiliyah, kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah. Kuari teh aya hampir jasa mirip, malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi zaman jahiliyah mah, kuari mah dicitra hambalaya heueuh nu kena sanksi. Dicitra hambalaya. Tah di dinya tah, di mana kiai tah? Di mana? Ah pokona di tah bae tah di tah. Di mana sih? Kawasan. Ku bake kiai nyaho? Eta barang liwat cangcut hambalaya. Teu kaburu kacokot beureun kunyana. Ya Allah ya Rabbi. Ai di dia di puri mah aman. Alhamdulillah. Artina aman teh deuk kukumaha ge teu kukumaha. Aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb. Kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina, perlakuan-perlakuan. Ya Allah ya Rabbi, ada ringgis jasa ieu. Nu liar ge sakitu luar biasa lobana. Anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Hambalaya sarua. Anu geus aya, anu encan aya dek dijieun deui loba. Geus puguh di hotel mah, geus puguh tempat rekreasi mah. Kuari Hambalaya di unggal-unggal perumahan. Masya Allah. Leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi. Lamun anu sasamaran kakarak teu naon. Kuari mah nu jelas nu samar masalah. Leuwih jahat. Masya Allah. Maka turunlah ayat ini, wa zarul zahiral ismi wa batinah. Tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeleuan ku mata nu patalina jeung awak, baik dosa kabair maupun dosa sogoir, wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate. Dosa naon anu di jero hate? Dosa hayang kalem ku jelema salat, hayang kadeuleu ku tatangga salat, hayang kadeuleu ku mitoha salat, hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat, hayang kadeuleu ku murid salat, hayang kadeuleu ku guru keur carita salat, keur carita puasa kitu keneh ria. Ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate. Lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah, anu ngalaksanakeunana, nu ngamampuhkeunana, nu ngawasakeunana Allah, nu rek kaganjarna ge Allah. Kalau bae sia tuh. Lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah. Prede. Abdi nun coba salatna periksa malaikat, periksa ku malaikat. Tata salat tarawih tah. Hayang naon tah salat tarawih tah? Coba hayang kaing apa hayang kalem? Hayang kalem. Kusaha baca hayang kalemna? Ku pimitohaeun. Mana pimitohaeunna?
mana panggil pimitohaeunana kadinya tah ieu jelema taraweh liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak kusia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang dialem tah cokot ka pimitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu heuh ka seuneukeun dikanarakakeun batin da batin naon deui asod batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahana anu bengek batur nu kabeuli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeuli deui mobilnya anu diopnam ieu garana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyengkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeuli ku aing kabeuli eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zaru zahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadeleuk ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teu dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang dihareupeun imah suki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup nu merena pamajikan urang cek pamajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeuleun tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa leulekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakeun mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu tak leulekeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan udah dicolok kayak ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa nu teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok caricing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing geus sia aing kaalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok dirija sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama peureut tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae teu katobatan meureun kumaha geus ku ari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia diuk dihareup buka baju nek naon aing hayang neuleuh nu di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain naon aing geuleuh sia mahal daripada aing geuleukeun batur aing geuleuh incuran geuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal rek dideuleukeun ge masalah aing nu di jalan mah haram azabiyah ulah di urang mah teh hesepan ku ari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya lama pakai borongsong kan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh sejahat-jahatna di Arab pelebah aurat mah tetep bae katutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese jangan make jilbab aya ge jilbab sakit sapotong ada deres guys ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana nek kumaha deui coba ayo geus hese bae ku di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak
tatangga teh jencak murid-muridna kiai bloonnya kurang emang bloon nyana ditahan ulah kama mana nyana kama mana bae kiai dah si tolol kama mana bae jakuari mandek dek kiai dek teh asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat sajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus sering tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya berem atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cak teh teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta dorang kapan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleuna naon ge aju kadeuleu bae pan urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideulekeun bae tadi kok mau bunte make sorban sakilang make sorban bae cakate di udah setik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kebelah ditunah hatu ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kebelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kebelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah meureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku kaustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharap teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadinya nanti kehalangan ku kaustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak ini jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwati Gusti Allah meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aju ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu amaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipiceunanakeun ieu penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna teu bener gitu tapi rada deres gitu ketika mangyan sakitu bae
mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah. Boga pikiran kieu. Atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan didelekeun nyana can pugu daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud. Kan mantep kan. Kan mantep. Didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh. Pan urang nangis terus-terusan mikiran tafakur. Jadi aman. Ketika orang neule di kota, nya parutih, nya bagus, ngalaluis. Tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat, nafsu kan. Resep amat, nafsu kan. Tapi lamun kurang dipikir mah, jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun. Jasa najan didelekeun nyana can pugu daekeun di bandek jan dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka. Saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya, sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ge. Ulah Ki Haji, ulah lain Ki Haji dah bae lah. Ki Haji na malah mah, bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya. Tolol tak Ki Haji. Coba ayo. Mantap kajar resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Bukan cuci mata. Lain cuci mata ngerebakeun mata. Eta titah ditinggalkeun wa zaru zahirul ismi wa batin. Masyaallah. Yes, saya tinggalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ye mah di Indonesia saja. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mantap eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi orang teh dititah tawaf, satu sisi orang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teh bisa ngamankeun wudu urang bisa orang taklif ke mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang tawaf, jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da dituduh-tuduh ge emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol, bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawafna mun bisa. Nah belajar kurang bisa. Itu mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang, tama taklid dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang di Banon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawafna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese. Nah iya satu sisi orang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarenan urang jeung urang takron yang hideung kabarenan hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu da urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu heuh sugut pan teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Nda kumaha anu batak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa tawaf mantak nu bagus mah tutungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta geus we teu kudu atau baca Quran maca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya kedutur nah lumayan cek yang nanti tawaf lumayan encan sa'i aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah
ku irung. Urang ieu muter ka dieu. Aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui. Baitullah na teh kadeung. Eta urang hese. Masyaallah. Matak Fudel bin Iyad bangis teh ka masjid-masjid. Jumaah geus henteu. Eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin. Tah ieu lah huwa zarul isi wa batin. Tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada. Tapi pelebah batin mah hese jasa. Ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena. Dua eta tina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu. Latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi. Nah ieu nu hararese mah kos kitu. Nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji puasa heula 40 poe. Dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko. Dan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Yo dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya hada Muhammad apa geus saya ieu instruksi geus saya ente ana Jibril aya teh nu dibarengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah woi zohor moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka dieu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di da
naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang teu jata mah dibawa ku Gusti Allah tet nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang lain wali mujbir mah wal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teudeun kolong mah aya jiji aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe menyeun bae balen nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah ulilah ka kapanggih jeung make syarat kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bage geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kumaha eta ieu konsepna wazaru zahiral ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak sakadar neuleuh nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh ping-pingna
ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae dihareup aya nu leuwih ti kitu tolong lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pakeun heula awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleu makhluk Gusti abdi resep-resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu lain kitu sia atuh dihareup wah talauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang orang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohoan ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia hai sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia nyebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun aduh presiden urang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu neuk wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lalengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura ta eta teh lain di masjid
keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Samiallahu liman. Allahu akbar. Ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco tah salat bos gitu. Wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaol mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu yaqtarifun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu baka bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna suku sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieulah sayujzauna bima kanu yaqtar sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ji teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan nah ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanggana di toelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelana tah eta mah sing hade sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jai nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna naon ini guna nu dihandap huisan teh wah kitu tanya-tanya lain coba ini wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dinina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos maning ibadah
konsisten orang kaya nama geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat duha 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong guys betul urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantep jasa hebat jasa mah kolot tas maghrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih di kolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur ke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia koso teh nyawa wae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditaja sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang dibang baluhan TV paling ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah geun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya ngomong dengan HSP guys lah udang jam 12 geus Isya tanya dia ikir cerita tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging ayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari teh ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat dajal eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nya mah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantep lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai
talian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinya panasaran tidak datang ka dieu dia kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh geus kitu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama ku ari keur ngadukung Partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas sia disapa sia ku kan aing guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah tuh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid geus kitu mah lain gitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat mah kos kitu jadi eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama kasubur geun abad guru tarekat kos kitu ieu salah bae guru tarekat teh layahna di stop heulanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur aing goblok sih guru tarekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese da nu mursyid da geus ulah guru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tati tahwazaru zahirul ismi wa batinah keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh ku arina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa tama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka salamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka salamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka min rabbis samai beres balik berkat nah ya cek aja podal sial kaing di bae asana ya anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna berkat baik apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu malah tuh urang nu mamacanyana aju ka berkat mobil teu daekeun leumpang ieu naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kieu hadena ge can berangkat cekna teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya kawan jasa nu dibaca kurang assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka asqal asqiya assalamu alayka asfal asfiya assalamu alayka asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peuting tilu peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh
nuturkeun Kangjeng Nabi geus moal nyaritakeun berkah. Starter ge langsung togjer teh mah. Oh. Itu saya pemrokobah. Ngan hese. Nah iyalah dek micenan zahirul ismi wa batin. Di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun. Coba supaya urang rada beda hirup urang. Oh, renungkeun ku urang, merenungkeun nu aya di urang bae heulana. Ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan. Merenung mah teu naon, napa kurang? Beuh eta guru urang, abuya. Tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan. Aya naon eta di diri nama teu betah sorangan. Ge nyana di imah sorangan bae gawena naon? Beusi ke urang nurutan nyana, ai nyana mah maca Quran, ai urang mah nonton TV. Beda tanyakeun, teh si abuya nyana sorangan bae. Oh, nyana mimiti salat duha aju ngaji, terus oke salat, terus ke istirahat ke ngaji deui, ke salat deui, terus kapeutingkeun terus maca Quran, terus reup sarek, terus udang salat deui, terus gitu bae. Oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang. Aju orang meuli TV buat tuh mantap imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana. Tepan tolol eta kos kitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Asnawi meureunnan. Eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunnan. Terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos gitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana di nya mah pan proposal aya pan koneksina saha koneksina si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing hayu jeung aing mulai itu asal napakuran kadinya resep kadinya arahna tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser. Nah iya urang mah keur carita wa zaru zahirul ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan heulananan. Lamun urang resep jadi pamimpin cilaka. Begitu urang nyalateun aing asana jadi imam. Sebab aing kolot. Epek henteu sial geus goblok. Aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam mulai budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapiraha neangan ganjaran jeung sholawat ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Gusti Allah nu agung. Teh. Eta teh sapira ieu menangan ridho Allah, bebas-bebasan bae. Masyaallah, malah mah aya embung di jero hate teh. Lantaran teu aya resep. Nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat. Man tawadhu rafa'ullah. Lamun jelema tawadhu diangkat ku Gusti Allah. Gara-gara urang henteu tawadhu dibebaskeun ku Gusti Allah. Eta micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika orang hubur dunia laleupasan bae ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia leupas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah leupas cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju ku nu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti
atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sebenarnya mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya nama geus terseupeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener teh embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh ya dieuwekeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia nak embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah Masya Allah mantap sia deh teh nu hese ge tak micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batina zaru zahirul ismi wa batina Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin iya nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul itu penyakit ngarana dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah kurang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mentek cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللحرة حق التربية iku tetep kadue wadon kang merdeka utawi hak ngurus Alaysa li ahadihima li ahadihima fatmuhu qabla haulaini maka orana naiku tetep kedua salah sawijine karone abawain hurratain opo nyapi ing walad qabla haulaini ing dalam sadurunge haul roro walahuma lan menang kadue karone abawain obatmu nyapi ing walad ilam yadurrahu lamun orang amadaratkan ya fatmu ing walad wali ahadihima bada olain lan kadue salah sawijine karone abawain ing dalam sahusane tahun roro walahuma ziyadah lan menang kadue karone abawain apa muhi wala yukallifu rabbuhu illa amalan yutikuhu lan ora merdihi malik ing kaulane malik angin pagawean kang bakal kuatun ya rogi ku ing amal wa juzu mukharajatu lan menang pengupahan ing rogi sardiri Allahumma galawan syarat ridhone karone malik lan rogi kuahiyah Anudaya mukharaja iku kharajun yu'adihi upah kang negani amalikuhu ing rakik kula yamin dalam saban dina usbin atawa seminggu wa alaihi ala fudawabihi. Urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Arsaan bin Usan, kedua Insaf Zainuddin bin Zainuddin, tilu Arzanah binti Ngkung Cadas, Kyai Haji Abdul Muttalib bin Haji Salim Cadas.
akhir keluarga toko Mas Tabrani Tangerang. Tadi kurang disebut namanya, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Legakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana. Oge nu tadi disebutkeun mudah-mudahan hasil maksudna dilancarkeun ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang masih keneh nyaritakeun masalah bab hadanah. Bab tentang pengurusan ngurus jelema anu can istiqlal, can mandiri, can bisaeun ngurusan sorangan. Bahkan kaditu nama lain manusia bae termasuk satu hewan wajib diurus ke ku urang bakal kajahoan anu ngingu embe, ngingu hayam, termasuk manuk. Ieu kumaha kakuduan-kakuduanana. Sangkan urang ieu jaga di yaumul jaza teu berat tanggung jawab. Siga anu moal kukumaha ieu hirup teh padahal mah urang teh bakal nerus ka alam nu itu. Bebekalanana kuari disadiakeun engke babalesna dua, hiji sorga kadua neraka. Mantap kurang ngaji meureun hayang nyaho jalan ka sorga, geus dibere nyaho jalan ka sorga, hayang ka sorga mah ulah ngeridit. Tapi pan haju mengkol ka neraka heula sagedeung. Iyalah ulah mun hayang ka sorga jalanan lempengkeun, ulah make jeung disugak disogok lumayan ku supermi 2 mampir heula ka neraka. Komo tamah nu asup PNS mah kudu 30-40 juta. Ya rada kebal di neraka. Oh masalah sih paling ge ngagolotrok doang. Sub ka pabrik kudu aya 2 juta, kudu aya 3 juta, nyogok heula sarua bae. Emang di Indonesia mah kitu. Itulah lalakon jalan ke sorga geus dibeja-bejakeun, jalan ka neraka geus dibeja-bejakeun ku Kangjeng Nabi, dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, diijmakeun ku para ulama melalui syariat, melalui hakikat. Ngan urang mah melalui syariat beh heula abeh babari beh kaharti. Tah ieu nu sanggeusna nyaho teh haju teu diparake jalanna. Ieu nu loba nu ka dieu motor nu ngararaji encan rimpas kabeh. Mobil gitu keneh paling hiji 2 bae nu geus impas. Itu ge ngamimitian deui kuari. Tah dibejaan ku dibejaanan.
tekuatin riyadhahna tapakna napaan barang nu dilarang ku Gusti Allah deuk kumaha balalanna iya mimiti ngurusan budak nu pepegatan indungna jeung bapana geus beres tuluy ngurusan roki geus beres tadi ala kadar kapisah heula kuari tentang pengurusan budak lantaran tadi nyaritakeun masalah nyusuan rokik mah pan anu saidna geus eta kabeh nu saidna sabeuleuh geujeur amat eta adalah nu saidna kasusu-susuna nu saidna geus kulantaran sakitu andai kata ieu saidna hayang ulah keuna nyusuan tah ka anakna bisa cenah dipaksa kena nyusuan ka anakna bisa lantaran kumaha bae oge kumaha sayyidna tapi lamun dina nu merdeka mah cara diurang jeung umumna di berbagai negara warima ya sebutanana bae amat rokik abid pibuktieuna nama geus eueuh sanajan bari loba keneh du di abid-abid di rokik-rokik di amat-amat tamangan sakadar sifatana na hungkul okos TKW nu ka Arab siga amat teteh padahal mah lain di urang digawekeun teu eureun-eureun siga abid siga amat malah mayan teureun 24 jam berang jeung penting siga abide siga amat lain merdeka di urang geus eueuh budak geus eueuh amat urang mah kabeh geus merdeka lepas tina jajahan sayyid lepas tina jajahan malik kuari urang dijajah ku pamarentah urang sorangan lantaran pemerintah urang teh dikendalikeun ku Amerika keuntungan negara diboyong kabeh ke Amerika jenteng di negara urang malah teu dalalahar ge jalan ambalayah teu bareres hutan-hutan kuari diragajian rakyat mah teu meunang menikmati dibawaan ka luar negeri bensin dibawaan ka luar negeri dijual teu puguh untung rugi na rakyat mah padahal eta mah pan anu bangsa Indonesia anu negara urang mah ayeuna sesana we besi dibawa ka ditu emas dibawaan ke Amerika anu naronghol mah mas tono we di urang emas asli nama dibarawa dijajah itulah di negara urang teh guari merdeka memerdeka tapi urang bangun terbelenggu keun baelah nu penting mah urang bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing tanggung jawab jang dirina salametkeun diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang kecuali urang kuari gara pepeta moal kebal deui komo nu geus wisan nu paling lah 2 poe 3 poe deui nyebrang nya ka negara nu itu geus ulah loba teh nonton TV kuari mah komo nu renyek mah ulah meuli nu anyar Masya Allah aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola keneh beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung tatanggana Masya Allah teh si aki-aki ku pohara kajen ku kumaha dilok ngaji teu mah aki-aki sandajan ngaji teh dipake ngajina loba aya duaan mah di dieu nu kitu teh
ya Allah ya Rabbinya hese jasa ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga. Tah guari dek ceritakeun tentang pengurusan indung kanu jadi anak soal nyusuan. Sarwiti hasil perkawinan jeung Ki Zaid boga anak ku ari Khalid. Eta Khalid disusuan ku Nyi Sarwiti. Ta eta teh soal ngeureunana nyusuanana ieu aya peraturan-peraturanana. Ciki musanif walil hurrati aku tarbiyah tetap kasarwiti selaku wanita merdeka ngabogaan hak ngurus terhadap anakna. Khalid misalnya diurus wajib ku indungna nu mantak lamun masih kene ngenyil nyusuna mantep keneh eta Khalid ka susu makna nun sakira-kira dilepaskeun tina cai susuna ear-earan dibere ieu salah dibere itu salah ta eta teh falaisa li ahdihima fawqumuhu qabla haulain teu meunang ka salah sahiji indung bapana baik ka Zaid maupun ka Sarwiti nyapih Ki Khalid nu jadi anakna memeh 2 tahun ulah ka disapi ulah ka disapi ayo we lanan susuan 1 tahun 1 tahun setengah keges 2 tahun kakarak mulai rada di paitan cai susuna pentil susuna engke budak ge ngele teu bisaeun ngusapan pan budak mah ai bapana mah mun pait diusap kunyana bisa kene bapana mah jeung eueuh nu disapi bapana mah terus we datang ke aki-aki ge Pantat inget ka dongeng di Soleh aya pamalingan jam 2 atau jam 1 ngintip heula aya prak aki-akina keur nyusu aki-akina kadele ku pamalingan boh moal aing moal maling ka imah ieu lantaran anakna ge kumisan kumaha bapana aya bae Masya Allah ngabayangkeun bapana anakna bae kumisan pugu eta si eta ada gitu nule janggot nanya na mun nule janggot mah pahili jeung bejawa eta tadi aki-aki jam 1 kunaon nyusu deh ya. Tapi eta aya hikmahna pamalingan jadi teu bisa maling dah geus maling di istiqomahan habak lah hitung-hitung ngajagaan maling mah eta mah Allah karim memeh 2 tahun budak ulah waka disapih keulanan lamun bakal ngabahayakeun ka budak kumaha lamun kira-kira teu bakal ngabahayakeun budak kakarak 1 tahun diasa-asa heula ku indungna rada diindut-indut ke di susuan ke 2 pente ke di susuan ternyata aman nah ieu mah wali ahadihima ba'da haulaini menang ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun ai sabada 2 tahun mah menang lamun memeh 2 tahun mah ulah ilam yadurrahu mun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang memeh 2 tahun ieu disapi ilam yadurrahu lamun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang ka indung bapana Zaid jeung Sarwiti nyapi Ki Khalid lamun kira-kira teu ngabahayakeun kakarak 1 tahun ternyata daekeun masalah ganti ku ari mah geus 1 tahun ya geus 1 tahun lah coba-coba ku urang make Indomie oh ternyata daekeun
Atawang geus teu make susu-susu budak deui geus teu make ieu mah segala SGM segala anten teu ieu mah langsung bae make Jawa Ambon. Daekeun ternyata. Malah mangaleuwihan bapana mah Jawa Ambon beak hiji orok beak 3. Kasurupan meureun teh mah. Meunang kira-kira teu bahaya. Ganti coba kuari mah bere liwet dibere tim daekeun. Menang saminggu dibere liwet dan nanaon. Menang sabulan neangan wadang. Pada teu orok masyaallah teu nanaon. Tapi kuari mah geus eueuh bahasa wadang. Lantaran geus eueuh anu nyangu dina kayu, ditendena geus eueuh nu dina boboko. Kabeh dina kosmos memerlukeun listrik kabeh.